hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cek kolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub tak bae cicing waduh nya mah ieu cacakip nage kaluhur mata nage molot tapi mun toel de leumpangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya aya ustad dianiaya aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai tersepeun neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae dibuatlah fitnah Ahmadiyah dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan iya Yahudi teh kos kitu tersepeun aya damai kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi tafsir tersebut dileungitkeun sejarah ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf tafsir Fahrul Razi tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya sebab cek nyana tafsir tersebut itu adalah buatan manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi ya wari aya tafsir baru si hade di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta Aqsa nu asli Aqsa anu sarua zamana harita jeung aya Aqsa anu buatan baru Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya tinggal aya deui dua deui nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui aya simpenan Raja Sulaiman berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam tapi teh teu beunang-beunang begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman emas teh berlian teh yakut dan lain sebagainya tapi datang ka kuari teu beunang-beunang kesulitan orang Yahudi gitu tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae dialihkeun lantaran besi perang dunia Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir si hade engke si hade tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat Bismillahirrahmanirrahim wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun wallahu a'lamu bimuradihi wa idza ja'ukum lan tatkala tararaka ya munafiqul yahudi kabeh kumisira kabeh munafiqul yahudi tegas kang munafik kabeh saking yahudi
qalu maka ngucap yang munafiq Yahud illa qad amanna ngimankeun ingsun sadaya wa qad dakhalulan ala teman-teman mararanjing ya munafiq Yahud ilaikum maring sira kabeh bul mutalabbisina haikang tumandang kabeh bil kufri kalawan kufur wahum qad kharaju lan ale utawi yang munafiqul yahud iku teman-teman metu yang munafiqul yahud min indikum saking sanding sira kabeh talabisin harekang tumandang kabeh kalawan kufur walam yu'minu lan ale orang imankeun yang munafiqul yahud kabeh wallahu a'lamu lan utawi Allah iku kang maha uninga bimakanu yaktumun kalawan barang kang ana yang munafiqul yahud kabeh iku kumpetakeun yang munafiqul yahud kabeh ing minan nifaqi nyatane saking nifaq wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa aklihimus suhad labisa ma kanu ya'malun wallahu a'lamu bimuradi wa tara lan ningali sira Muhammad katsiran ingkang akeh minhum kang tetep saking Yahud tegas Yahud syari'una padagagan ya Yahud kabeh atawa ya katsiran kabeh yaqauna sayan tegas nibakeun ya katsiran kabeh ale age fil ismi ing dalam dosa al kadzib tegas goroh wal udwani lan zalim wa aklihum az-zulm tegas zalim wa aklihim sunnan mangan ya kasiran kabeh ing haram al haram tegas haram karisata ya pirang-pirang sogokan labi sama kanu amalun yati saala-alan ya barang kang ana ya kasiran kabeh iku minggawe ya kasiran kabeh ing amalau ming bagawean ana ya kasiran hadza iki amal لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Allah alam bimoralillah wala hala nata orayan hak nyegahum ing kathiran sapa rabbaniyuna ulama nasrani kabeh wal ahbarulan ulama yahudi kabeh minum sagung yahudi atawa pendeta engkau saking ucapan kathiran al itsma ing dosa al-kadzibat tegese goro wa aklihim lan mangane ya katsiran asuta ing haram bisa makan ya disala alane barang kang ana ya katsiran kabeh iku yasauna migawe ya katsiran kabeh ing ma atawa kitulah bisa makan ya disala alane barang opo barang kang ana ya rabbaniyun wal ahbar iku migawe kaya rabbaniyun al ahbar kabeh hu ing ma taraka tegese tarkunahim tegese ninggal nyegahe ya rabbaniyun al ahbar maka yasaunahu tarkunahim tegese ninggal nyegahe rabbaniyun lan ahbar kabeh masih kene nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teh iman ngeunaheun ngomongna
Tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah. Inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat. Di samping ngamusuhan, deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi. Bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter-karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari. Bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang. Urang maca sejarah baheula, urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dek dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir. Ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru sih hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teteh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang. Non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke. Sih ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana bae tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu sejen ieu mah urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhnya 24.000 pondok pesantren nusantrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah. Nah ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae, naon bae, terus engke kadituna dua alternatif, imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana.
lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman, kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susianya hosi aja sia meureun. Eta kos itu coba teu karu. Ieu akhlak dek dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teteh kos kitu teh, tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun kageus bingungeun da polisi ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkeun ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Iya, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu perlu besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona. Mun ditanya engke ka dituna, siap tante ieu teh disejajarkan dengan formal? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA, jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana bae. Nah ieu kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya. Engke sabaraha persen nya teh ieu suarana. Lamun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren, tinggal kumaha kiaina. Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangkak sama kos gitu. Kita kiai be atuh disogok atuh kumaha ansip. Sudah ceritakan cak ansip pula mah teh. Ieu kiaina bae, dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Heuh teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Tah eta kos kitu na ieu engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebab nyaon nyahoeun Amerika. Kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir-tafsir, sejarah-sejarah. Sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Peradaban buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari. Mata kewalahan. Selalu aya atuh hadis Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca, ditafsiran terus. Datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan kuari teh encan sukses. Mandak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan. Diteliti engkena teh. Nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah. Hasilna nah mantak cik ulage bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda bagaimana Allah saja itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah iya bakal Masya Allah sebab mengaburkan sejarah nababari jasa engke timbul ke tafsir lainnya. Tuh dibaca wal bisa tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Qur'an mereaksi. Percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan da tetep bae kateliti. Alhamdulillah
masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba eueuh hiji komo eueuh sakalimah mah diusulkeun kada mentek pentasnya dicabut dicokot di orang-orang nu brilian diurang nu hafizul Quran coba taseh dibalikan tafsirna ge terjemahanana terus mantak aya terjemahan Wahabi ku ari anu datang ka unggal kitu perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Keluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae diterobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nyana amanna iman deuk ngadukung italah karakter musuh Allah Subhanahu wa ta'ala ieu dijelaskeun aya wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ngadengikeun ayat mah lain deui ceuli urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda lain deui komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran-ngaranna tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha bareng didengekeun hati ku sendang aduh Gusti Allah nah geus jadi santri Cilongok wari hati ku barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru mah kabadug Qur'an ngaranna entak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nu nundutan sial mah sial sia wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul Yahud karanjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Kanjeng Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh nenek Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu di hareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu
kos orang musyawarah masjid di lembur begitu tek dengin masjid siap emang diharap-harap ngabangun masjid ada ilaha guys pokoknya mah aing nu diharap eta ngomong nama ngejeger-jeger karena ceuli panitia dok begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang mah alah budak ngabangun masuk masjid teuing sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid tolong teman panitia goblok teman panitia guys berak sok ditaluturkeun ai kapanggih mah kamari teu bisa hadir engke make beung musyawarah deui mah hadir geus kudu tiheula geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa hebat jasa tapi lamun itu kangen darurat ieu nya nyeun masjid belum habak masih kos kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur araya keneh masyaallah karim teh subung-subung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupak luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik moal eureun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji negara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengket di Cikupa eta tah nengket teh jeung nongtot kakak adik nengket mah leuwih leutik tibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta keneh tuh kos kitu nah ieu terus bae meleureundeukkeun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beki saeutik beki leutik beki saeutik beki tapi tetap aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah tah mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkan kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habiskan timbul deui Qaddafi keambil ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina alal teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tah ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi nu mampu ya mawat dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia kajen kumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden kos-kos kitu mah zahirina alal haq kos kitu tak per kabupaten per provinsi per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina alal haq aya bae sakedeung atawa kebelna lain urusan urang urusan Allah
ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya lantaran engke besi di sidang ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon teu ngalawa kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cak kabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman harita raja anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah nurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha sabae UJ jadi tak kenaon eta nyana anu zikir cek nyana zikir lah kumaha ngere duit urang kanyana tah eta pan oh berarti jeung UJ na kaditu gitu tadi tanya ke orang zaman saha hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah sia ngadenge pernah milu sia ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kula mah ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama kula mah henteu sehingga kula mah mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos kitu sidang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai aya saha kiaina sa kabupaten catet anu saha ku sia pernah disogok 99,9 saha teu pernah disogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyana nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah ai sia korupsi tante ya etik berarti aya teh ngaji henteu pernah neraka tinggal kitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah ke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun hukum nyana osok ceramah osok aja sia milu kadinya aja sia ngalakukan henteu kula manuturkeun we sorga sia ha aja sia kurang sabarna salat ngan milu doang heuh gua mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh aja sia kadi tu dahar gua lagi pokoknya zikir dahar mere sida kana henteu gua sia tuh mere kabeh ujung tukang daharna ieu gua mah tukang daharna oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus tapi kumaha jang saksi doang masyaallah zahirina alal haq teh kos kitu tetep aya bae anu teger per dunia per kabupaten per kecamatan per desa aya bae sadesa sak RT ge aya bae santai eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang masyaallah nailah karakter Yahudi teh seperti kitu asup ka Kanjeng Nabi nyarita amanna kaluar ti Kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran berarti aya anu terselimut di dalam hatina aya anu tersimpen di dalam hatina aya anu ditutupan ye di jero hatena bajar teh meureun teu nyahoan Gusti Allah mentek diteruskeun ka dieuna walam wallahu a'lamu bima kanu yaktumun padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi sama sakali berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifa kana munafik nifak nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanifakan anu tersimpen di jero hatena urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu deuk maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi ja eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli baik ndek keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah jadi urang di mana bae atuh kanyahoan urang di imah neuleut TV Allah menyahoeun wah sia kuno nonton TV bae kadeulean
kanyahoan ku Allah orang sesumputan dek nonton golek deh ya orang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyata teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung aju di dinya nya ngarokok be lu cilik teu kanyahoan inget ngadengekeun dalang untung be eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat kakana kajeun lah bil barokah teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kanjeng Nabi kos kitu disatukanin mah henteu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi wa tara katsiran يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت Muhammad anjeun bakal ningali katsiran lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neul anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa buru-buru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri nomor kadua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi dicatukankeun mah lain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihimus suhat ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa tapi di dia dijelaskan deui berarti ya ta'aqqul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cek kolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub cicing waduh nya mah ieu cacakip nage kaluhur mata nage molot tapi mundur toel de lempangna mundur eta keuyeub matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya aya ustad dianiaya aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai tersepeun neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae dibuatlah fitnah Ahmadiyah dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan iya Yahudi teh kos kitu tersepeun aya damai nya nama tersepeun aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngaroko balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh waduh tersepen Yahudi teh kos kitu teh tersepen biasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun tah mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina kieu
itu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jamual kebal ieu hirup teh moal kebal ieu nah naon kitu ngaranna kitu ngahareukeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngalempangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha. Moal cak ulah moal imah rada dong rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan. Ai kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha atuh. Nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik ku ari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri ditangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusaneun urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngabebener babarengan urang na rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah atuh sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nyana mah dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nyana mambung tinggaleun ku batur ti heula nyana malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana kitu keneh lamun aya pilkades pilkada pilgub pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suhat haram teh riswa eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai teh jadi panutan mentak kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina aya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganana timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta hayu sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajian ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para supi-supi lamun beuteung sia ngadahar sogokan kos kitu nu 3 juta aya kan aya nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena ya Allah ya Rabbi nah dahar ku sia ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae cenah udang-udangna gede 5 make udang-udang sia ayo tumpukeun cenah geus kolot jenggotan jeung geus huisan moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia naon sababna ieu energina tina tanaga hasil daripada rizqah wa aklihumus suat bejakeun ka kiai nu make udang-udang ya kitu kitabna beus itu percaya wa aklihimus suat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan rukun wudu cenah teu laku bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kangjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa
ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh saha nu ngajina kian saha nu ngajina kiaian esok wae gitu sakitu hebatna ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir di lapangan nya nu ceramahna ayo sia di Cisoka di bararek kiai duit di sebelah raja di pasar Kamis ayo mah ngabejakeun doang ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambatkan nyai ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai geus soregan teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna tah teu pan mah kiai sakali deui pan mah kiai make udang-udang kikiwirna ge panjang tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng Besican kabacain dari ku kiai atuh maganing nu kamari mah teh aya ku hadis sia nyawan we teh kiai jeuna lain nyawan we ingin nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu aja itu pasar Kamis aya kiai anu ceramahna saha si anu didukung ku saha ku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia moal laku sia kajen kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui karing wa tara aduh lo pakai ti Cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sial jajagan atuh ieu mah jan kiai batuh ka dieu aya loba mah duh masya Allah inggis lain masalah ilmiahna apikna baheula mah boro-boro disogok aya teh bae nu ekah embungeun ngadaharna kurang can bisa ilmuna baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk kulit babagi ka ditu dagingna ka imah aduh aya ararisin jas aduh Gusti Allah Hese lain ilmu mah babarin bentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu gua cara petang jasa teu masantren ge gua jadi kiai Haji Oma Irama teu kadege jama santrena sugan kadenge di Cisoka masantren teu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum meunang di kiai haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna atuh kenyana mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu teh kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nyana kitu atuh dakwahna mari kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nyana tah kos kitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos kitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udang-udang mah dakwah lain kos kitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi
watara katsirun Anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusari'una fil ismi gegeraan gagancangan musabakohnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklih musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok kate mana aya nu henteu nyogok alangan kitu bae dek ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikeun ajang kuari mah teh aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok mancaeng geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon kuna naon bener kiai bener pokona mah ka dieu bae unggal bulan ngadoakeun sakeuna teh teh kiai upload deui saruana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram hideuk sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana dek durut deuteur urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya hesenya oh kiai yang teu bisa jasa cuma atuh teu nanaon lah sakali-kali mah teu nanaon engke sia lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya tolong kiai mah potongan goblok gawe atuh kiai Allah mah lain kitu kiai teu bisa ieu mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram geus balik cenah nurut teu nurut urusan nyana ngan kiai di alam ku Gusti Allah oh cak Allah kiai aing sia naik derajat sia rajan teu boga mobil oh masalah guys Masya Allah karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari dek jadi lurah-lurahna nyogok rakyat da disogok kabeh kan baheula mah tek dek pilkada dek naon kitu ngajadikeun bupati tah eta teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya di urang teh aya 50 kursi beuli 30 geus mayoritas suara geus kajeun mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata tapi rakyat papan henteu kasogok-sogok tapi ketika drek dibuka otonomi daerah ya pilih langsung ku masyarakat masyarakatna dibelian geus aya tanda tangan malah set wah luar biasa aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan eta lah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun kajeun aing mah henteu ngarokok ge nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu henteu ngridit kagincu-gincu ngridit kabeh ngridit nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa hiji bangkong bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nomor kadua cacing ke singkarayap nomor katilu hileud kuari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud riba teh riba jeung sogok nomor kaopat nah opat perkara ieu keong
bakal keong mangeus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus ambalaya riba jeung sogok 4 perkara hiji kodok nomor kadua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang kula mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa Inggris jasa di zaman Kanjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong. Urang asup ka kamar teh anggal segala rupa piinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese. Teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae. Ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah, ai geus azab mah kos kitu. Iki cacing. Tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi. Hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nilib sare ge. Moal bisa ku kitu ya mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ye nu mantap kudu loba istighfar ye Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ye Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min lalik begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ya ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka padahal jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu takarak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya ikan naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam udah di akhirat di akhir zaman geus kos kieu lah. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang kawarah jasa pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh ti mimiti kiaina geus puguh pejabatna mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah jacak Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh masih saeur aing cek Gusti Allah balikeun gebrek sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilihkeun ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mah sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong
Masya Allah bulu karena gestilu kecamatan kuari lain tambah merembet ke opat kecamatan diliwat di Jawa Timur baik kata Tangerang Cikupa Jaya Citra apa dirinya Pasar Kemis mamual diliwat kastiku sepatah aman Pasar Kemis sekali tukar aja tinggal Pasar Kemis dong sekaligus ke